hukumna sunah muakkad, sunah anu sangat luar biasa dilakukeunana. Likuli insanin ke seluruh umat Islam anu aya di alam dunia, baik ka lalaki maupun ka awewe, ngalaksanakeun salat lebaran eta hukumna kana sunah lain kana wajib. Kok kenapa kebanyakan orang yang tidak melaksanakan sholat fardu, tapi ketika sudah menginjak lebaran, yang di kota pada balik, anu di Lampung bararalik, anu di Kalimantan baralik, tujuanna nak muruk-muruk ngalaksanakeun sholat lebaran. Ternyata ngalaksanakeun sholat lebaran tak hukumna sunah muakkad. Wal afdalu linisa'i fi'luha fil buyut. Ari lebih bagus nama, lebih saena mah terhadap ka awewe melaksanakan sholat lebaran fil buyuti di imah bae, ulah lelempangan ka masjid bagus nama. Walirijali fi'luha fil masjidi, nisbah ka lalaki mah bagus keneh di masjid ngalaksanakeun sholat lebaran.